gajina. Kayak sore gajana, di juragan can cokot di ATM. Abdi teu boga duit pisan, ayeuna teu gajana. Oh, teu ada yang lain. Bah durung kayak sore. Mantau juragan itu. Sing nurut mang, bercageut. Aing geus kene ka sia. Hampura mang, ayeuna mah tong sok nyimpen dendam. Sok ayeuna tenangkeun heula teh amang. Bageul geuning maneh teh jang, sok atuh rek ngubaran mah. Sok mang Malik. Sila arek ditotok. Anu 5 hektar. Kemarin nanya baru udah tadi. Lilanya bos madun teh. Baru eleh. Namun eleh kumahanya orang nasibna. Mun eleh mah curang asup we kang geng ceremen. Kumaha bos, berhasil tuh. Pokoknya mah ketua geng ceremen geus paeh ku aing ditonjokan. Puas pokoknya mah aing nenggeulan ketua geng ceremen. Antuan racunan heula. Oi, bos tuh budak boncel aja serang-serang. Ayo. Yasa. Mendingannya mang pada awek berbeas. Saya teh jelema cicing aing. Jang, naon cicing di mah urang? Kan gara-gara babaturan mang, tadi mah berbeas. Namun hayang beas mah ka aing loba di juragan beas mah. Masih atong lilinya bisi kotor mah aing. Mang ampun mang. Deung, juragan nyokot beas. Anja kali ya, aing kan terkenyawalin ke markas aing. Amang geus keterlaluan, nenggeulan jelema. Geus ulah sok loba gandeng aya saribut jeung aing. Yang gaji gaji ije. Jang, apa dia? Jang, dia. Mun hayang beas, poehna kudu pusat 10 kali. Enggak, Mang. Anu Mang geus deseuh. Besok mah jeung dia. Mana Mang beasna? Ieu beas lain sembarang beas. Anu disiuk nambahan deui. Heula atuh. Juragan. Ya, euy Mang beas. Jang, beres can ngure dulu sawan 5 hektar. Geus beres, Bos. Tinggal gajina. Kayak sore gajana, di juragan can cokot di ATM. Abdi teu boga duit pisan, ayeuna teu gajana. Oh, teu ada yang lain. Bah durung kayak sore. Mantau juragan itu. Aduh, goblok celtik-letik. Ngece tah budak ke aing. Dak, numpuk. Ampun, urang ngilu ka maneh. Ampun. Urang oge ngilu. Sok maju di bising panasaran mah. Hayu sia.